Ini bro, racikan untuk mancing sekarang pakai umpan klik. Nih, raciknya. Bentar. Mantap. Pokoknya mah HD lah. Cukup dengan 2 bungkus klik ditambah air 2 galon. Iya teh mang, teh make nanon di mang. Nah, cukup gini aja lah. Oh cairnya sakit itu segalon. Sagalon cai nama pilih kurang mah angge we cai walungan. Angge doa teh mang ya. Angge alhamdulillah. Itu dukunna paling ditu dah. Nah, eta dukunna. Aduh. Mang kada ya asupan na YouTube mang ya. Mang diajar ngaraciki sabaraha tahun mang? Alhamdulillah kayak ngenge 2,5 tahun. Mang rarai siga bogo pisan mang tuh. Bagusnya pokok daripada golsong kali ditu. Ayo nu ngamerana siga naon mang? Ya, cakung. Beda mang tuh. Kalau itu tukang kamera mah kieu tah. Tah. Eta teh diasaan lamang ku usepna. Diwakeun kieu tah. Edan buah. Mang iya mah tukang kameramen lagi. Lain profesional mang amatir. Matak teu cicing. Kan bagus. Mang tong diasaan wae beak atuh mang. Berarti ngeunah halus kula uku kieu. Ready atuh. Nah, make bensin eta mang. Pakai rujak. Cik atuh mang ngaredeng mang tukang ngaracikna mang. Jol ieu ananya. Untuk sementara pakai usep karbon nomor 2. Terus ini untuk kukumbulnya pelampung gabus pakai timah daun, timah trompet oge aya, geus ga asupan teh ningan tah. Tah nu kita tah nu kieu tah. Tah, ieu pana. Tah sponsorna Rokok Magnum. Ieu pana tah. Ini umpannya nih. Wah edan euy. Disponsori oge ku bensin merek Silet aya kitu. Ucep bogo. Kehkel. Nu ngamerana siga artis. Atuh buru lah. Mr. Kuat ya.